Brad, menang tuh. Temenang ku saha tu anjir walungan nu alo. Maksudnya aya tuh laukna. Ya aya atuh pan di walungan mun manu kapinis eueuh anjir. Dia masuk pertanyaan teh. Lain tadi maneh ribut cenah di pasar anjir terus si saroceng. Ribut naon deui maneh? Ah, biasa tuh mah Brad. Biasa kumaha itu. Depan orang teh empo jongko geningnya. Heeh. Tah, sebaju teh malurah euy. Baju 5.000, celana 10.000. Terus Makanya orang teh dijualan eta teh. Orang teh kalah guntrang jeung nu boga eta na. kumaha emang guntrang kunaon? Masalahna naon guntrang? Horeng eta teh. Ieu laundry, Brad. Anjing. Ngomongkeun saremo. Jadi teu mikeun eta teh nu dagang teh. Itu Rek dibeli ku maneh teh. aing kalah kawirangan we anjing. Cek aingnya baca heula koplok. Ngomongkeun saremo anjing. Hanas geus ngotot sia teh meureunnya ka tukang kios teh. Ya, ka tukang laundry mah maneh mah mending oge entong beli baju entong beli celana. Seuseuh banget nya guys ya. Aing mah. Bisa wae ya anjir ya. Hukum muat tilelep. Lain jelema kamararana ieu euy. Teuing atuh Brad, mun asa jaremping kieu nya. Heueuh puguhan. Saha di A? Iya, dulur-dulur kamonesan ya. Ongkoh loba ieu teh euy. Dulur-dulur kamonesan teh. Follower oge nepikeun ka 600.000 dina aplikasi teteh mah. Tapi ieu teh anu meuli kaos rempagan saukur saeutik euy. Barogan duit meureun A. Meureunnya bi can garajihan dia mah. Suganu nya aing geus garajihan mah mareuli lah. Ngalurnya mareuli lur geus gajihan mah. Lain naon bisi kaburu beakeun stok rempag pipa ya. Nya kosnya. Nya atuh tong aku ngefans ka Kamonesan aya can meuli baju Kamonesan mah tuh. Balelol gitu si Kosi ngomongna. Hah. Sawae ya anjir kadal meteng. Guys, pagi itu ya jeung si Brad nupang kasepna sajagat jo. Bener tuh. Biasa di walungan. Seperti biasa. Keur ngusep mania manyun. Tapi lain arek nyepil hasil ya mah guys ya da di bagong tadi oge anjir ngusep menang hanteu. Tapi si Brad di video anu ayeuna arek nyepil kacamata anyarna si Brad. Dah, anjir karek datang. Tada! Harudang anjir. Pesenan orang ya. Tah, kan si Brad nya motif leopard mah geus boga. Ayeuna si Brad hayang motif nu anyar, motif flower. Anjir. Cina Brad bani cumentil teh. Lain cumentil si Brad mah, cumentol. Bener tuh guys? Ya. Harudang kieu tinggal set. Tah. Batangna. Ya, bingkaina. Nggak sih mah model teh. Boy bah. Bener tuh guys. Iya si Brad pakai kacana anu kacamata lamun kacentang ku matahari tarik moekan disebut nate fotoponik ya guys ya. Lamun di cuaca redup matahari kurang iya jadi caang kacana modelnya kan ketinggalina redupnya jadi ngana meskipun kacentang matahari orang teh nganaheun redup we panon teh ya. Orang coba iya mah anjir. Pokoknya masa Jawa Barat masih Brad we anjir rupang kasepna mah geus make kacamata ieu mah nya guys ya. Hareudeung moe bah. Sok cekot dina keranjang koneng guys, lamun cekot dina keranjang koneng si Brad ya kalian bakal menang bonus kacamata deui. Geus moal medit-medit anjir si Brad mah. Tah. Ieu kacamata nu hideungna.
Coba. Just. Nges iya banyak. Benar dah. Da si Brad mah sebenarnya baheulana nya guys ya. Naon teh foto model. Foto model majalah Flora dan Fauna. Moal bah. Pokoknya sok cekot Karanjang Koneng hayeuna pisan bisi kaburu beakeun bonusna. Ya guys ya. Dang useup ge kudu gaya atuh. Lain naon anjir bisi panggil jeung Putri Duyung benar teu. Naon Brad? Biasa we keur menarkeun TV ya. Mana TV nak? Atuh pan keur di walungan maunya keur nguseup atuh seteh maneh. Nanya sagala. Lain maneh cenah kamari ieu bejana pas saya aja Mang Juhili. Heeh. Kenapa? Aya we nu ngomong ka urang. Salah naon teh? Biasa we Brad. Perebut cai yang ka sawah ini. Terus kumaha tuh? Nya orang mengelehan we. Ngelehan. Heeh. Anjing cemen we saremo. Piragi Mang Juhili seteh tonyok we dadana bah. Sarua ngahakan sangu meureunan. Nyata pu Brad masalahna mah. Urang teh meh yang cai teh dahar heula pan. An eueuh sangu. Jadi nyuh mie urang teh. Balesan kehead. Pewat burih nu ieu teh ngaranna nyaho teu. Cemen anjir ku Mang Juhili anjir sieun mah. Komo kuririwa ngeureunnan. Hah, aya wae ieu ya anjir ya. Juri kuris ya. Bebahna ke mana, Brad? Iya tadi mah teuing ka mana ka warung heula beureun. Naon di? Ya penting, Brad. Aya di dinya ieu tapi Brad lah. Penting naon? Acang rek pinjem duit, Brad euy. Anjing hanya kalah aing ngejedog di dieu. Eueuh ceng anjir keur hese duit teh. Keur hese. Eueuh teu boga urang teu boga duit. Bae segera, Brad. Tulungan Aceng, Brad. Eueuh aya eueuh rek kumaha? Eta geuning make jam anyar, Brad. Coba halus euy. Oh biasa we ieu mah lain menang meuli endorse biasa. Endorse tuh. Hade eta mahal berarti, Brad euy. Eta be Brad geus, Brad. Eta kumaha ieu teh pan maneh butuh lagi butuh duit. Nah jadi nginjem jam ieu maneh rek dijual ieu nya. Moal, Brad. Kapan eta teh, Brad? Waktu adalah uang, Brad. Bisa sabda ieu wae ieu anjir kana paribahasa sih ieu. Ieu waktu adalah uang teh jangan buang-buang waktu. Pakai ngalah duit gitu maksudnya ceng. Lain waktu adalah uang. Terus kumaha ieu rek diinjem kumaha ieu maksudnya? Diinjem, Brad. Jang bayar hutang teh, Brad. Geus beat cing make waktu. Ya, kita aing ge anjing. Jadi guysnya si Saroceng mah otakna teh di luar nurul. Guys. Cilepeung we cilepeung anjir Saroceng. Geus we guysnya daripada ayeuna mah Bandungan si Saroceng lieur nya. Mending ge cekot Karanjang Koneng. Jam nu siga si Bradin. Merekna Pokbox nya. Moal kamahalan tapi kualitas hadi. Cekot Karanjang Koneng. Hah, aya wae ieu. Gantungan kunci ya.